menangis terus membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Eta gitu ya Allah, bidadari surga. Amin. زمزم الحادي وما ترنا يا الله. Nikah urang ningali heula kana sejarahna. Bapak urang sadayana Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Nalika diciptakeun ku Allah taala ngan sosoranganan di surga teh, sorangan culang cileung eueuh nu ngabaturan. Sarua we eueuh jeung urang kali ieu nu jomblo jeung jomblowati cicing sorangan we paling main ML jeung Free Fire cicing kieu udah teboga kabogo antara pitu boga jodoh eta teh saragi sarua baheula sorangan menunggu nya bade dinyanyikeun kumaha geus menunggu teh. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Lumayan alus suaranya, saya pikir eta mah. Lumayan 30 malah. Tepuk tanganan heula atuh ari kitu mah. Heeh. Perjalanan Nabi Adam alaihissalam nalika keur sosorangan di surga Allah menta ka gusi-gusi atuh baturan aya nu ngabaturan atuh abdi ni eueuh batur sosorangan di surga sok sanajan di surga di sorangan mah da anger ripuh nyaku Allah diciptakeun lah Siti Hawa didamelna dina naon Siti Hawa di tulang rusukna Nabi Adam. Geus kitu udahlah duaan ade Indiaan meureunnya lamun di sinetronkeun mah di surga ngan duaan. Tapi eta aya catatan cek Allah dawuh Allah udkhulul jannah geura asup aranjeun ka surga antum wazwajukum jeung pamajikan-pamajikan anjeun tuh baru bari jeung bunga tah urang oge teh Sarah Aaropi wayahna Aaropi kudu bisa mawa teh Sarah teh ka surga. Urang oge ibu-ibu wayahna bapak-bapakna kudu bisa ngajait ngasupkeun urang ibu-ibu ka surga. Sabab sesuai dengan ayat nembe. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Udkhulul jannah geura asup aranjeun kabeh teh ka surga jeung pamajikan-pamajikan anjeun. Pamajikan-pamajikan tuh jamak mah nya. Jama lain mufrad ieu mah. Tuh baru bari jeung bunga nu mawi tanggung jawab seorang suami begitu berat. Nya. Sabab kudu bisa mawa ka surga nu jadi pamajikanana. Nah, tidinya Nabi Adam alaihi salatu wassalam sareng Siti Hawa aya aturan ku Allah teh. Salah satuna aturannya eta Adam pek kumane cicing di surga sakahayangna hayang naon aja pek terserah ngan omat aya larangan cik Allah naon laranganna wayahna ulah ngadeuketan tangkal khuldi teh ngalana oge teu meunang komo ieu ngadeuketan. Eta datanglah seseorang sakadang setan. Nah gitu geningannya model sinetron ibu-ibu sinetron Indosiar geningan. Ku menangis terus membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Eta gitu ya Allah, bidadari surga. Amin. Ya kebeneran atuh da keur nyanyi datang deh. Eta, naon kitu kata mana? Bidadari surga. Eta na Siti Hawa keukeuh.
Aya larangan Allah ngalarang Nabi Adam ulah ngadeukeutan tangkal teh eta. Buah khuldi teh wayana teu meunang. Eta keukeuh. Nabi Adam mah siap. Ngan aya penjahatna si setan teh musuhna. Setan mah diciptakeun ku Allah teh ribuan tahun geus cicing di surga setan mah. Eta cek setan kamu cek sinetron kieu. Cek setan. Anjeun budak anyarnya. Mohon. Ieu senior anjeun. Oh, mohon. Cek si setan. Saya geus ribuan tahun jadi. Oh, cenah. Cik kira-kira anjeun hayang naon di surga? Ah, teu hayang naon. Itu aya tangkal. Ngaranna teh khuldi keabadian. Di mana nuang tangkal eta atanapi buah khuldi eta, maka anjeun saabadi bakal salilana cicing di surga. Ah, teu meunang. Dawuh Allah teu meunang ngadeukeutan. Borora nuangna ngadeukeutan ge ulah. Nabi Adam mah salamet tina pangajak setan. Ngarang setan atuh. Teu beunang salakina teangan pamajikanana. Nya weh Siti Hawa dibujuk ku setan teh. Hawa, anjeun teh hayang cicing di surga salilana. Ih, kang tenan atuh. Heueuh. Itu mentak sok kasalaki anjeun itu tuh hayang buah khuldi itu bejakeun. Nah kitu kumaha? Di mana anjeun nuang eta buah khuldi maka anjeun bakal cicing salilana di surga. Oh gitu. Oh sepur. Atuh ngarayu eta Siti Hawa ka Nabi Adam. Bang Adam, ya Hawa, itu meureun kitu nya lamun ku di bahasa Indonesia keun. Abdi teh hayang itu, hayang buah khuldi. Teu meunang. Itu mah kijing teu meunang sagala. Teu meunang cek Allah dilarang. Cacak mawana, cacak nuangna ngadeukeutanana oge dilarang. Atuh Bang, gimana atuh Bang? Dah saya pengen keur nyiram komo ieu cek Siti Hawa teh. Eta Nabi Adam kitu kabujuk nya ku pamajikanana. Eta dibujuk, apa sih yang enggak buat kamu Hawa? Pokoknya mah tidak ada satu orang pun perempuan yang bisa menggantikan kamu. Ya heueuh da awewe dengan hiji nya ngan aya dua manusana. Nya we atuh nyaketan eta Nabi Adam ka tangkal khuldi teh geus kitu turunlah bebendu Allah. Nya we ku sabab Nabi Adam dolim ka diri anjeunna tungtungna Nabi Adam sareng Siti Hawa dipisahkeun. Nabi Adam di India di negarana Syahrukan babu sadeu India teh poe teh Sitakur sadeu Salman Khan Amitabh Bachchan loba di India kan Nabi Adam. Siti Hawa di Jeddah nya dipisahkeun dugi ka Nabi Adam eta neangan Siti Hawa neangan oge Nabi Adam teras ngan Nabi Adam dugi ka isin teu melong ka langit saking ku isin-isina ka Allah. Eta satungtung deuleu Nabi Adam milarian Siti Hawa mang puluh-puluh tahun lamina gara-gara naon? Gara-gara ku ngajalankeun larangan ti Allah Ta'ala. Sarua wae geuningan ka dieuna keun, kadang-kadang sok itu geuningan urang oge. Salakina mah soleh, getol ibadah. Ieu pamajikanna kalah minjeman ka Bang Emok. Aku berjanji. Oh, aya gitu? Dah kadang cenah apa cenah ada abdi teh butuh atuh jeung resiko yang itu hayang loba kahaya itu terkadang mah sabalikna aya anu pamajikanna soleh ieuna salakina tukang nguseup. Itu tukang ditu lain urang dieu ieu mah kan biasana urang dieu ge guguru ti ditu kitu nya. Aya sabalikna
tuh naon sababna biasana ari awewe mah kitu gampang kabujuk gampang karayu atuh teu kaok dipuji saeutik langsung eta si Nur asa kuping ngeda Nur naon atuh mah ieu aa mah niku asa geulis aa mah padahal mah teh heueuh alhamdulillah bari jeung ngagigit kitu teh jika nu heueuh ngewa padahal mah alhamdulillah gitu. Eta irung nepi ka bekah. Wow. Nepi ka ieu ibu-ibu, lain si Nur hungkul nu padawan tapi ibu-ibu oge ketika dipuji, ye. Salah satuna trikna bapak-bapak ka ibu-ibu kitu. Keun bae geus nini oge, tapi sebut we cantik. Sok sanajan ieu peot, heueuh kan si cantik bukan mah. Ningali eta si Aki kamawana. Cantik. Oh, sebab cantik sini. Mari ngadeukeutan eta teh. Nya, sini cantik. Naon atuh cantik? Papa pangadamelakeun kopi. Oh, papa. Ya bebek. Cenah teh pokona bebek. Eta mah warna bebek-bebeban. Jeung si Aki geus tinu agung meunang teu? Menangkeun bae. Cenah ada era ku incu keun bae justru nyontohan eta. Terus kumaha deui awewe mah biasana kasipatan ku ada ilmu tukulah. Naon ada ilmu tukulah teh? Dawab isi komah ka bubudakeunana. Sok bubudakeun awewe mah lolobana ieu mah nya kabiasaan teh sok bubudakeun hayang dipuji sok sanajan eraan teh tadinya dipuji ngaran budak terus dikumaha deui lamun teu dipuji diburuhan sok mama buru ke diburuhan sok buru diburuhan naon rek diburuhan nu beureum-beureum eta mah atanapi nu lumayan nu 50.000 warna biru mangga eta mah da kitu biasana mah awewe mah biasana punten ieu mah nya punten pun bojo we heula ulah jauh-jauh da eta mah digigit duit 100.000 say kan abi menyebutnya say ya iyalah romantis gitu loh ya iya nggak kudu nyontohan atuh ku urang nah lah contohan tak tanyakeun badak santri say ieu na pasti sok seserian belum kabit tak urang cenah ke deui kawinna ge say kebar-kebar 100.000 abi padok sia pasti lo aduh gitu awe mah biasana gitu duka tak urang dieu mah urang Pataruman kitu henteu? Kitunya nya heueuh katurunan urang Pataruman pun bojo mah. Mata guruna ti dieu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jam sabaraha ieu? Ulah? 7:30. Ya Allah ya Rabbi, mugi dihapunten dosana urang Pataruman ya Allah dina ngabohongna. Ayeuna jam 8 ngakukeun 7:30 Gusti mah agung.